Tepang deh sareng abi Kang Nano terpaksa tepang kawaras jagat raya. Kulantaran ayeuna mah usum halodo heuh. Ya, betul. Urang nyeun minuman. Nah, dina tanaman liar aya di sekitar urang lah di kebon. Disebutna kembangna heuh. Kembang telang. Tah, kembang telang. Cenah mah bisa dijeun minuman, bisa dijeun teh nya. Bisa diseduh tiis jeung panasnya. Urang-urang nyeun tiis heuh. Batur mah can loba nu apalno eta teh. Oh, encah heuh, mata kurang di bejaan bising ke lempang panggih pada teh bisanya dijieun heuh. Kurang di bejaan carana heuh. Nya ayeuna mah geus sasung. Ya kot kagenaheun kieu sayuran heuh. Nu poe nu keur nyemprot, urang otelan heuh. Siap. Ayo. Sup ka dieu. Dobrina sumputkeun. Sumput. Tong jail tuh no. Kan. Aya kopi. Mana? Ayo. Tinggalin tuh. Tinggalin. Itu mana? Ayo. Bray, kenaon, Bray? Main naon disemprot gitu teh? Bray. Jadi tanggal cabe. Bener itu cabenya. Cabe. Si pepelakan bala di dieu. Jengkol, sanajan usum halodo oge nyadaek ngurus mah ieu hasil pepelakan mah halus nya. Matak sia ge hirupnya kudu kitu kumaha pepelakan hirupna bener. Namun misalnya orang melak hade nya hade, melak gorengnya goreng bener tuh. Leres. Geus cenah mah tuh urang neangan di eta kembang telang teh. Nabi telat. Bakal butuh ke sedotan anak kayak mun misalnya pakai plastik memang enak nyeun dinu ieu pemain nu garing iyalah ieu ke sedotan orang nyeun dinu ieu nama orang neangan kembang telangna jeung ieu daun sereh. Sereh. Butuh nya. Kuy. Lagi ngapain? Anu banget aing atuh ibadah. Asian naon? Apal besi ka efek ketebak-tebak angin ibadah. Gadu gelo. Maksud atuh sungut kikituan. Batakna gancang ya kota eta. Kok gua ada kali deui. Tuh. Kieu. Mana? Mang telang teh tah. Halusnya warna ungu. Kayak cain teh nate kebawa ungu. Oh gitu. Segar cenah. Kepercaya orang. Kayak orang buktikeun Ieu dan teu weureu bisa didahar ya mah. Bisa diinum maksudnya. Jadi dahar langsung mah pahit. Geus lah meujeus kieu ge nu nya.
Jeuh geus jika nama si kembang ieu teh kudu dipoe heula cenah garing. Kayak lah carana kurang dibejaan Oke. garing siap. ya. Beraya tadi pan orang moe heula ieu tadi panas halus jadi garingna sapoe ge ieu garing da si kembang telang teh kudu dipoe heula mun sampe dijeun teh. Tadi bari nungguan ieu garing urang bari ngajus salad tomat aya gula cair da urang resep nu segar-segar kayak urang jadi hijikeun. Si kembang telang nu geus garingna teu nyuhula ku panas ngajadin teh. Kudu lo bating lah seeutik ieu na. Kita rubah saya teh. Kayak tungguan nepi ka berubah warna jadi ungu kita biru semu ungu. Jadi nanti warna kieu men biru semu ungu jadi ya mau naik panas-panas kieu bisa langsung diinum tinggal pakai gula sama kumaha karesep we urang mah resepna nu tiis nya nu tiis. Sabar tik teh. Tadi pan nyen ieu apa dina sedotana dina awi. Ieu pangocekna dina tanggal daun sereh. Mana segala nu nyampak we lah di alam dunya. Kasih dia sukeunana ieu heula. Jus tomat heula men. Kita mah kumaha selera we. Kudu jus tomat wae gitu. Kudu jus tomat, urang resepna pan tomat. Nek naon we? Jus naon? Nek wortel naon bebas sama kumaha selera. Oke, siap. Jus tomat. Ieun gula. Cuma favorit itu namanya. Bener tuh? Betul sekali. Konten yang sangat berfaedah. Sama amis nama atur sariranya. Beres. Mantep lah sana kahanap sekedeng meh manis. Jadinya teh. Terus gitu, yeuna men asupkeun. Dek panas, dek tiis, sama terserah mau pangaresep we. Ya gitu men.
namun puguh namanya mun kabuhulan beran mubaran kabuhulan ke patutnya mun keur haus berenan segar lah cobaan karena favorit pisan video mah jadi rasanya teh khas lah hese dah dicaritakeun lagi nya dina tanaman liar dina jujukutan itu lah pokoknya inti nama teu weureu di hakana ieu mah geunah segar pisan teu ngarang eta teh Lur. Henteu eta sia ieu diinum ku di dieu ge nya aya kesaan nya Mung Ya hayang atuh. ya atuh Enggak tuh closing heula. ya beneran sakitulah di urang mah nya apa nama mun deuk barang hakan rek nginum teu kudu riweuh di sekitar ge loba mau hirup di kampung minatong sakarangan dakeun meuli lah ok damun meuli mah di kafe tawa di restoran sabaraha bener teu Leres. heh pangarah sabaraha mun hayang meuli nu kieu nya Bener. nah hayang mung Hayang ya atuh. geus lah burung. kitu assalamualaikum Cing. Cobaan. Bener ngeunah. Oh, cek di dia ge nya. Ieu teh kembang anu dianggap teh sapira. Heeh. Loba nu can apal berarti bener no didinya hebat. Tah baru dak tah bere tah. Dah. Tah. Bener ngeunah. Seger teu? Seger. Tong ngabohong. Henteu. Jujur. Ya, Seger. nah. Ya. Geus ngeunah pokona mah mantap. Beakeun. Tong poho like, komen, jeung subscribe, oke? Oh siap. Beakeun cing.